A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bejakeun ku anjeun he Jibril. Gol. Bejakeun ku anjeun ka para munafikin ceuk malaikat ka Kangjeng Nabi. Ulah boga karakter model kos situ. Ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian, hei, laysibana sama sekali teu kena ka urang musibah illa bakataballahu lana, kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana. Wa maulana Allah anu ngelindungi, nu nulungan, nu utar atur ke urusan urang sadaya. Allah, masya Allah karim. Urang menang untung urusan Allah, urang menang rugi nang Allah, urang keur meujeuhna saluyu nang Allah, urang menang musibah nang Allah. Oh, ini perkara keluar tidak aturan Allah. Kullu syai'in biqadaillahi wa qadari. Sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kuku mah ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimitilah sapilah dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang ti tajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh. Naon? Hiji jantung. Halo, aju naon deui? Paru-paru. Hah? Tereh tah mah pernapasan kan tah mah. Saya sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh keneh teh mah napas. Jauh, tapi kan ai urusan asma mah teu paru-paru teh urusanana. Heuh, ya aing. Aju naon deui darah tinggi. Jeh. Tah mah panglima kabeh tah mah. Penyakit panglima tah mah. Aduh, ya ieu atas cek urang teh aing ngadenge kamari pengajian horenganan kabeh ge nang Allah. Emang sih nang Allah. Ya lagi ngomongna sangeukeun. Ayeuna mah nang Allah kabeh. Ngan kieu-kieu teuing jeung eta. Atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah. Jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah. Tah. Deres aing ngaji mah deres. Deres aya sadar. Aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidina Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidina Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidina Husain mayoritas. Boga anak Ali. Hebat. Datang tamu ka Ali Sidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya, cek eta teh ieu. Teu usul urusan dagang. Maksudna kula dagang cek dina terus we teu pernah we. Ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui we teu rek nyangkrung. Ceurik Ali bin Husain. Cek kok ceurik. Inghak-inghakan. Terus we sager deui
barang cager deh ngomong deh Said cekena teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cekena tani dia batur babaragus cekena tapi nu kula mah teu wudu be cekena aya ya ijang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mah teh cara batur we cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui iya cekina teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang Cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon 3 musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara 3 musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kana leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema anu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa leungit onta ceurik luar biasa leungit dinar dirham ceurik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dikencerikan eta tamu kieu tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyeungceurikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mun gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sih leungit motor beat nah eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki oh ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula nyaman sia goblok apa tolol sih leungit motor beat ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate
asana nyongkelit hati ai hudang merereng jagan ingat ka motor baheula keur meujeun resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh. Tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah teu dipirale cicing beta tamu bener kedua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe ieu poe isuk dan selanjutnya datang ka maot ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamolo ka wajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram tak ieu kamusibahan rezeki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikeun iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipet ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon tilok dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu aduh sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain jang sia engke yang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bank anu ternama bank anu keliling disebutna bank naon kana nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bank kabeh meureunana ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bank keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kabelah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal teh boh kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit nah ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nu teu haram kuari naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji
asup deui kaburu paes ya iraha ngeureunana ngridit sia Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun masyaallah karim duit tuku sekarang itu ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu teu daek ngarobah dahar padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak dua patempatan jasok katatamuan ka panti berbagai penjuru daerah tilu dahareunana atuh Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik nyencerikan masyarakat asal ras inget cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake mun eta diseuseuh itu dipake geus disiap-siapkeun ge ti Baitul Mal nya nama bunga mereka hiji kadua ieu tempat teu layak jeung seorang gubernur tilu tempat-tempat makanan jeung minuman opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman bener anjeun kitu leres ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teu daek ngarobah kitu bae kumaha kieu ya Amirul Mukminin abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina adapun urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah tapi abdi teu hayang hiji nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal abdi ge siap jangan bangun pribadi jang pribadi abdi tapi abdi teu nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae cek Sina Umar bener oge teu naon hubunganna urang boga tempatna bagus tina emas tah tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe teu kumaha emas teh emas urang make batok tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam iya make santen semua amis ya Allah ya Rabbi Gusti diendogan setik wah dadat geunah biasa tempatna batok nu tadi emas tapi bubur geus 5 poe naon hubunganna dahareun jeung tempat tamangan sakarang babanggaan doang ge aya ge Fudoli doanya nama boh lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna kudu 5 ge numpul dek
ambo budak. Mun cecekelan teh jadi. Kudu cecekelan. Keur ieu kudu dibagi tobal. Tuh siapa? Dasar hasud. Tuh. Alasan laon maneh Salman cek Umar. Matak teu hayang. Hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh. Ya Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu ye Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus. Ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman, Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes. Ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae. Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeuneunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sida Umar kagagas cak cenah ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba ieu mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul mana ye cenah ieu budaya leg-leg Gus ya budaya leg-leg Gus ya ayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah ulah neuleuh ka dieu sia memang kos kieu mah bangka waras sia geus atuh minimal urang geus salat-salat bae nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain hidup salat make batik giliran ka pasar make jubah deui abe pajar supi ieu mah garoblok kabeh ge tarolol atuh ya Allah hari ini ngaji mah make biasa bae dek salat make biasa bae meuli ka pasar udang-udang dipake Masya Allah bener iman edan leupas mah nomor kaduana urusan imah sapira imah ya Amirul Mukminin abdi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bade lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga lu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sida Umar kagagas baheula urang baru katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teu kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunanan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sirna Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga tamah urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sirna Umar jeung eta nu milu ge careurik kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju, urusan imah bareng Salman. Anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun. Imah-imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae. Tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung. Coba kiai nu kuat saudara-saudara. Saudara-saudara. Marilah kita sama-sama membangun masjid. Ayeuna nyokot duit masjid tolong. Lain akan pun sia. Kumaha tuh narurutna jelema demo kabeh masyarakat
ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu kena ka para pemimpin cak Sayyidina Umar Malikan Aduda raja anu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak Imam Amirul Mukminin nyaleutik jeung kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha ceuk tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu sanwani ka sina Umar setan ge siulu sia juga wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah ka Sayyidina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana maju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah boh mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sayyidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing harulang naon garwa lah ora sira dangkak sira mah ora weru garwa ngaulang mah aja peni naon garwa bikang sia mah bikang Ih dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh paham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mun kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan ini kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina saregep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong tersebut ayo orang apa teh ya nomor kahiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebut perasaan asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teu aja bae sia-sia aing
bisa diajak lemes bisa orang bulan gapangi jeung orang Cilongok mah jeung orang Gelam teh di kamarana tuh kan bahasa di Gelam di kamarana nah gitu bahasa di kamarana pas gitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana tuh percaya siapa ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Habsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat dileuletik nyaho jasa ka karakter abah maksudnya teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atuh geus abah mah mata disebut lagi Al-Faruq mantak lamun imah urang diteudeunana tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli moal daekeun sieun bareng leup sok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyana cak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia saja. Keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys urang bareng becek Siti Aisyah. Yuk, datang bareng. Gitu bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang meulikeun ci akur jeung maneh Salman kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae tilu soal iya petempatan percis amat kumaha cerik di Sina Umar Aisyah Habsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup nyileuk ge duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teu Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula ku sadumai jadi Amirul Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke cek Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana heueuh oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung nu sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake ka sieun nu mantep ketiga aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khotib make jubah disengsirikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengsirikeun penggede-penggede teh matak disengsirikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teu dilawan salah itu urusanna pan ieu mah urusan nafsu ngaleos tah kiai teh di Indonesia mah di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban pajar hahabiban pajar khokholipahan je inu kudu disesuaikan sumutna ye sia naon sia
Awas disesuaikan sok aya. Sok ngalah si sembarangan sia ngomong ke sorga hayang. Lain cenah jubah baca teh mah di Arab macana. Oh, ieu ge naon karang-karana di Jidah urang Yaman, tukang mawaan barang make jubah. Atuh lah nu eta tolol. Si mandeuleuna si eta. Tawa inget kan ini budak korengan di dia mah kiai kabeh. Tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang Yaman mah pan mereka ieu kabeh. Budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai cenah teh orang di dia kiai kabeh. Atunya mah sasalaman lu eta teh. Ini cium tangan. Pahara. Ini eta. Ya, aki-aki banyak teu kadang dongeng kos kitu. Ini. Ih, Masya Allah. Hajupan ngomongnya kan. Horenganan di dia mah maca Quran kabeh. Keur digawe ge maca Quran bae kabeh. Itu nyamun eta bahasa da tolol tadi di ininya. Atuh, barang ditanya urang mana tatang aja pengen dipaing. Atuh, sapira pondok nyaho naon. Nah, ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng. Moal Syekh Nawawi nulis di Nariyat, Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng. Tah, wahai ummahatil mukminin wal mukminat, Aisyah, Hafsah, manehkeun bareng jeung Kangjeng ngaladenan. Pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng? Henteu. Pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah? Teu aya. Naon cenah? Isin cenah ka Gusti. Atuh Kangjeng bae isin itu ngomong kaula. Ya, cek Sayyidina Umar, inna fil akhirati aqabatan. Sanyanyana di akhirat loba tajakan-tajakan, loba masalah-masalah, loba beban-beban. Tuh. Loba beban di akhirat teh. Tanya ieu, tanya itu, tanya ieu, tanya itu. Nah, nu paling salamat adalah al-mukhifun, jelema anu ngentengkeun beban di dunia. Ketika di dunia ngentengkeun sorangan, lah sapira baju, lah sapira imah, lah sapira ke engke bae di surga. Tah, di dunia na dielah-elah bae. Nah, al-mukhifun ngaranna cek Sina Umar. Di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun, imah menang meuli duitna ti mana? Kendaraan menang ti mana? Eta kan proses kos kitu kan angel. Angel komo nu pamajikanna opat mah. Nu ieu jadi tanya-tanya, tah hade ge tanya. Cek malaikat diem lu. Aduh, dagang karung nih ditanya. Ayo sabaraha jenis karung? Ayo coba. Nah, kemudian cara dagangna kumaha, modalna ti mana, ka mana jeung kumaha di ka mana? Keun teh duit karung teh. Mangkaning neraka geus tiba. Asal ditanya bae, di mana eta nang ti mana eta? Seuneu neraka. Nya geus kieu bae. Aduh. Sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung, sanggeusna dihitung haju leuwih kon teu dibalikeun deui. Aduh. Geus katarima haju duitna eta nu digunakeun pake dahar, pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka. Cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun we gejeburkeun. Capek. Ulahum. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Dayalah. Inna fil akhirati aqabatan, di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa. Nu pang salamatna al-mukhifun, jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia. Pancena ari bapa anjeun mah sugih. Etas Sina Abu Bakar Siddiq. Ai maneh maneuleut teh sugihna, ai sugih teh di aku kitu ku Sina Abu Bakar? Henteu. Kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar. Belah dituturkeun Kangjeng. Sugih teh pamere Allah.
tapi teu pernah ngaku kasugihanana. Jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus. Bahkan Kangjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar, aya Bakar aya suguhan tamu. Mun nyana tamu kalaparan. Ketika dek balik, Abu Bakar, boga teh jang ongkos, aya mun nyana mau bisa balik, tah sugih teh mun kos kitu mah masalah. Tuh, nyana teh perang sabaraha ribu onta, tah sugih teh jang kos kitu. Tuh, tinggal urang we aing geus kos kitu. Teu percaya. Dulur hayang numpakan ge, teu beunang na mobil teh. Sakalina numpakan dideleukeun, kotor sendal. Waduh cak adina teh ngomong deui naik mobil si eta. Yang kurang gitu capek. Kotor saeutik bae ge beung rewang bae. Kan mobil teh kudu kumbah, mobil teh kudu anu ngumbah ge bekan kaduhung naik mobil eta. Sakalina aing mah naik kos kitu geus teh hayang aing mah mal deui aing mobil kos kitu. Lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak. Naik mobil teh ngeunah hendek diliuk kumaha bae ngeunah hendek naon teh naon jadi urang jadi raja kan ngeunah di mobil. Ieu mah lain pan. Asal ngitukeun ulah tukang teh aing dia kahalangan sia. Pan teh jadi raja. Hah, hendek ngaroko. Mobil ngaroko di mobil. Bau. Ya dek. Nyidu bae sia mah, nyidu bae. Geus keluar ulah naik mobil ieu. Ambo. Sakalina utah tuh kan. Tuh kan. Aduh, jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia. Sugan teh sia teh kampungan goblok. Beak mobil aing. Kau tahan. Mobil mewah tinggal mobil mewah. Kau tahan. Ada. Ditinggalkan bung. Tah, ieu urang naik mobil teh supaya bebas. Itu mobil teh dunia. Jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain. Asal naik mobil eta bae ngageter-geter. Heeh. Ieu muka lawang mah lalauna atuh. Nagebruk budak mah mobil aing ajur buset aing selem kana teh guys aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana teh emang meureun sakarakter jelema mah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah tah ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan jeung loba beban-beban kang salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kangjeng Nabi kajenting di dunia kula susah kadeleuna kula teu senang jenting moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapa kos kitu cek kula ge nyana mah kos kitu ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin cek nu geus bapa nyana mah pedang tilok disarangkan kan nyana mah tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kurang ada harti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beteng kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul mal cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai. Wah, cek Sina Hafsah pun ngamuk ka dieu itu kan. Tadi ge kan ulah. Geus ngamuk da pada urang balik isin, Pak. Lamun kiai ngadahar duit pamarentah, ngadahar duit sultan. Enggeus nu kos kitu mah moal beres na ka kiaiana teu aman nyekelan.
ngekelan ilmu Allah nangis moal aman saya tiga-tiga can kobo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna Siti Hadza ka proposal ge aya tambah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat mun dicaritakeun mah mun dicaritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja nah katinggal ieu sahabat maneh Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae boga kepentingan dunia kan maneh nyanangan nyeleuk boga kepentingan mun boga kepentingan aya ka dieu kula beres ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoa tadi boga kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula pada aduh cek Salim teh kula hayang nurutan Sina Umar hayang nurutan Sina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kasihan ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup cakeuna teh begitu datang tah butuh sabaraha tah nyana indit Masya Allah kuari mah kieu cek yen ieu duit dikumpulkeun kabeh itu naon duit cek ti saya ti raja bo maneh mah untung cek musajen teh maneh mah untung diperhatikeun ku raja datang ka dibere duit ceurik nya pan sia mah ceurik mangga duit ceurik dibere duit ceurik henteu kitu ke kieu bae tungguan ya di dieu nya mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya serpet bae balik ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang eueuh balik teh balik deui ka dinya seseuria dibawa berarti halal cek ada ieu Salimna geus pugus Salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudahan Salim itu duit di atap aja kusaha geus dicokot ku anu kon alhamdulillah ai maneh teu kurang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula engke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jaga tu kula ge kabagian saknya teh kitu ya kitu mah kula embung atuh deui sia bae ulah nurutan aing henteu nya ka di akhirat itu Tuhan ka surga kula ka surga ngan handap derajat mong aing mah dibawakeun we do dibikeun ka ditu teh hai sadu aya ieu bagian aya eta sia kunaon sih bisa jadi empu kitu mong aing mah Salim ge embungeun cek ieu teh lantaran ge di ka surga di surgana handap derajat ta komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka teh aya aing jatuh kami ge sarua cek ieu teh ya baheula makan kos kitu kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah kadiekeun ha mantep duit keneh sarua gas pokona mah lamun narimaan duit kadiekeun pokona mah saya aing jadi penampungan anak geus teu inget kana halal jeung haram kuari mah teu inget husu jeung teu husu nya kumaha coba baheula teh kiai teh anti kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah engke ilmu na teu manfaat henteu manfaat ulah sakali ulah kecuali gede tafsir tanggung sejuta baik itu masa miliar tak kan anu mere enak kepotongan sia miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah ai lain darurat kene cenah geus bae anggap darurat tangkorak sia baru datang kullaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib dek khairin dek syarrin ieu kabeh ge meunang ti Gusti Allah teh huwa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang turun urusan urang geus Allah
ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya izhar fi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu dijelaskeun diizharkeun wa Allah tu alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Warima di negara urang nu nagarana lain make syariat make undang-undang Walanda antak baheula mah di urang aya nangka Walanda eta teh kabeuki urang Belanda antak lamun kuari jelema nu beuki nangka Walanda akur jeung si eta Belanda eta lain gitu lain sebab di Belanda nangka kos gitu di Belanda kok gitu betari tadi Belanda teh nangka aya nangka monyet bade ditu tah jadi jada hobieun jadi kuari dijulukan nangka Walanda di urang teh mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah 3 abad setengah terus datang ke ayeuna undang-undang Belanda anu dingaranan demokrasi di urang di jalan ibadah nama urang ka Allah kitab nama Al-Qur'anul Karim perintah Al-Qur'an dilaksanakeun mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etalah perintah Allah undang-undang di negara nama make aturan Amerika jadi antara kahirupan urang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Quran jeung undang-undang negara berbeda pelaksanaan ibadah urang nagara mah nagara padahal mah Al-Qur'an teh geus ngatur jang nagara jeung agama ieu kitabna tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu untuk menyeimbangkan maka dibuatlah negara urang negara demokrasi urusan agama aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing Kristen boga ketua na jeung kepala Buddha boga pemimpin Hindu boga pemimpinna Islam aya pemimpinan sok agama kena lempang masing-masing tetapi ketika kembali ke negara iyalah negara urang nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan iyalah di negara urang jadi urang teh kuari teu bisa kenceng menyaritakeun Islam sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua Buddha, Hindu, jadi di kelompokna masing-masing bae. Hindu di kelompokna sadaekna nyana. Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara aya aturanana di negara. Ialah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika teu akur demokrasi nu aya di Jerman demokrasi urang mah demokrasi urang bae sebab mayoritasna Islam mantap
diurang dijieun Pancasila beda demokrasina jeung di luar negeri. Nah, urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain. Negara demokrasina akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu. Negara naon atuh? Negara Mandalungan. Mandalungan di urang. Teu puguh di urang. Sebab ayat toleransi. Saya nu maling teh anak tukang toge bodoh ulah cenah ulah dibunuh asupkeun ka penjara geus pokona mah pokona ketok palu memeh jatang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah penjara sabaraha tahun 15 tahun atau sapaehna geus lah emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung malen mere duit sebenarnya tukang toge atuh. Oh gitunya di Indonesia. Saya nu maling anak jenderal. Oh atur di luar. Ketika di sidang ieu mah formalitas bae. Tenang bae sih. Kalem bae geus di negara urang atuh. Oh negara Pancasila atuh. Negara hukum. Woi pohara. Sidang 1 kali 2 kali ya masuklah penjara. Sajam 2 jam jelemana naik kapal di luhur itu itu teh nu kamari di penjara teh kok bisa naik kapal lalu ngomong kalau ngomong sih gimana negara urang Pak. Oh hukum di mana aya hukum hese negara hukum dengan ngaranna doang pibuktiuna nama koski bisa di lobi di urang. Bupati nu aturan ke penjara lobi jalan dapur henteu. Gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur teu jadi. Tapi anak tukang toge, anak tukang tempe, tukang beca marenyon beungeutna. Geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli. Asupkeun ongkoh ka penjara. Ieu negara urang negara naon ieu kosti. Kanyataanana seperti itu embungeun nyana teh ngadenge kos kieu tapi kanyataanna model kos kieu nuku urang karasa jeung kadeuleu kajeuna tulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat parae dihudangkeun ti kubur digerokeun engke ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah, mana raja-raja baheula keur di dunia? Erat maju. Waduh, RT geus ngagebeg bae. Waduh. Aing anas digaji henteu, cak cara teh. Aduh, aing boga wilayah sa RT ge geus rieuh. RW maju. Waduh, RW RK maju. Lurah lulumpatan. Cak malaikat ka mana siarah? Moal ke bisa lompat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh. Moal bisa lompat, camat geus teu bisa lompat, bupati mah geus ngomong. Maju. Blusukan maju. Maju ya geus raja geus Pak Harto, geus Gus Dur, pokona eueuh kecuali maju. Tangtang ku Gusti Allah. Limanil mulkul yaum. Nu jadi raja poe ieu. Sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah ngarasa jadi raja. Kemudian undang-undang teh ku sia. Dijieun tapi ku sia dilanggar. Wari coba maju. Wah ditonton ku masyarakat. Wah, neule menuju ke raja-raja. Tinggal orang baik. Itu Jokowi kan. Waduh, salah kancing. Wah. Itu siapa Harto? Itu siapa? Wah, raya Kak. Gubernur menteri araya KB, bupati aya KB. PNS ngabaris di hareupeun bu ditugangan bupati. Etalah pelaksana anu kuari nyana teh beuh ngaler ngidul ngetan ngulon asa jadi raja engke mah ku Allah bakal ditanya
sabara tahun sia jadi raja, sabara tahun sia ngalaksanakeun aturan-aturan. Kumaha masyarakat sia diurus apa henteu? Kuari mah kuari, muhahehe engke sia. Guys, moal anu selesai kuari mah. Jaga moal kebal deui, jasa moal kebal deui bakal ngalengkah ka alam nu eta. Lamun teu ngararaji bakal pikuat. Jadi kuari sangeunah-ngeunah nanyana. Engke geura urang tongton. Urang bakal ngadadahan lurah. Lurah dadah. Udah dadah goblok sia. Urang mah geus boga bendera. Waduh, bendera naon ge? ISIS. Di akhirat geus boga rajeg bendera, Masya Allah. Kuari ieu. Memilih jeung menentukan bendera na kuari, lawang sorga jeung lawang neraka urang kuari nu milih lawang sorga kuari, milih lawang neraka kuari. Entak ieu urang darariuk di dieu teh keur milih lawang nyaho muka nyaho henteu jeung milih baheula kan. Allah karim bakal jasa. Ieu mah keur carita di negara urang mah negara model kos kitu. Jadi nu urang dibahas sebuah negara nu undang-undangna make aturan Al-Qur'anul Karim, tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, 4, 5 sila, ia menang nyepot tina intisari Al-Quran. Hanya bisa diumumkan bahasa, sebab tadi di demokrasi urang ulah neuleuh agama saja atau agama urang baik urang urusan. Ketika kembali ke undang-undangna, ja undang-undangna ge rapih. Neuleuh ada ART-na rapih jasa di urang undang-undang teh. Jadi kuari nu teu rapih, ieu oknum-oknum pejabat. Oknum-oknum pejabatna ieu mah ieu nu nyieun teu rapih teh ya. Tangerang lamun rapih ngalaksanakeun undang-undangna jeung aturanana, jalan moal aya anu gerenjal-gerenjul, bahkan lapisanna ge lain make aspal, bila perlu make perak, make emas. Ge, emang kumaha gitu. Tangerang mah lain lalagaan, duit numpuk sakit. Sakit loba henteu sih sebenarnya. Badak arembung turun ketika geus jadi bupati naon eta? Oh, tarariis. Boro-boro jadi bupati, jadi lurah ge embung turun. Gunana tiis karasana kujana. Penghormatan ti galer ti kidul, kokocoran geus sadaekna. Pokona mah ieu kuari teh kuari simpenan bupati dolar teh beuh loba jasa. Urang lamun nyaritakeun kamari atut bae ge dolarna sabaraha, wawan dolarna sabaraha, eta teh dibangker dolarna ge. Ditendeng dihandap, bangkerna ge lain lalagan, teu bisaeun budak leutik mamukana. Sia mah seri bae maksudna budak leutik ge leutik lemuna. Budak leutik watu. Eta teh dolar dihandap. Kuari keur meujeuna dolar goyang tepuguh 9, 10, 11, 12, 13. Jelema nu baroga duit dolar simpen kunyana. Emang kumaha gitu. Urang bae ge hayang nyimpen duit atuh ka bisi eta. Kitu bae ukuranana. Bohong lamun bupati teu nyimpen dolar. Tek ceuli anjing. Aing ulah tuh hoyong dua-duana jelina ge. Pokoknya kos kitu bae seluruh. Ieu teh ya meunang ngalantik nyana make Quran ngalantikna, siap ngalaksanakeun aturan jeung undang-undang untuk rakyat. Ternyata kos kitu tinggal tunggu tanggal mainna.
mah kacaritakeun teh di sebuah negara kemudian aturanana make syariat ternyata horeng negara teu ngalaksanakeun syariat maka masyarakat sebagian nyieun kelompok eta teh dibuat terorganisir dibuat satu organisasi mungkin partai make aturan-aturan Al-Qur'an anu dahsyat luar biasa pelaksanaanana. Andai kata anu milu ka nyana ketika teu ngalaksanakeun aturan-aturan anak nyana bakal mere peringatan setelah peringatan kemudian sanksi-sanksina bakal dilaksanakeun. Nyana nyieun kekuatan aya abrina aya polisina pertahanan dalam pertahanan luar jadi di jero negara nyieun gerakan-gerakan muncak kurang mah di negara nyin negara aturanana sebab naon negara nu aya aturanana teu sesuai jeung nu dipake kahayang ku masyarakat maka nyana satungtung encan ngayakeun gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah antepkeun turika baik-baik aja bahkan undang-undang nu dijieun ku nyana nu leuwih bagus tibatan undang-undang pemerintah sah cak agama bisa dilaksanakan jadi saksina sah nu teu sah jadi saksi teh pasek sementara ieu mah leuwih bagus tibatan pemerintah atuh andai kata jadi saksi leuwih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah sebab pemerintah mah pasek ieu mah nyana memulihkan aturan-aturan itu Al-Qur'anul Karim jadi leuwih hebat sah aturanana sah jadi saksina nu teu sah jadi saksi mah pasek nu mantep urang kuari lamun ditunikahkeun kemudian saksina pamarentah asana setengah sah nikah bab teu sah kan disaksian ku jelema pasek sedangkan pemerintah teh kapan pasek sebab nyana henteu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim pasek mantap kaju acak-acakan ge kuari mantap kuali mah kula ieu naon ngaranna Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah teangan kiai nu jadi saksina teangan ustad teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ieu ulah terbengkalai Masya Allah disaksian cenah ku guru sekolah guru marah je kiai cenah sombong amat lain sombong ka dieu sia disoekeun hulu sia poin sia emang sia teu pasek kitu pan cenah kiai nyebutkeun pasek kapan kula cenah pasek di mana ai sia unggal poe eta ngajar neuleuh beungeut bikang goblok sia pasek sia unggal poe kapan neuleuh murid teh sia tah unggal poe sia nganjang resmi eta ngaranna pasek eta ku saran itu oh terus di negara dan mantap ge urang teh bangun bangga jasa nikah disaksian ku bupati eta teh lamun ku nafsu mah bangga boho nikahna disaksian ku bupati nikahna disaksian ku gubernur tapi kiai mah ceurik hatena kok ngarasa bangga ku blon-blon teuing sih ieu mah urusanana agama lamun secara administrasi mangga bae saksina bupati saksina gubernur secara administrasi secara pengesahan nyana nyaho kasarat jeung rukuna bisa nyaho tetapi nyana pasek ulah anu apik mah geus kiai bocona teman dek ngalakukeun kiai bae ka dieu sia ku yang ditelu sia ku keur di bener sok arare sejasa mah budak ieu teh supaya anak rapi lahirna supaya bagus supaya soleh kaditu ieu masjid saha nu neruskeun ieu mushola saha nu neruskeun bakal atuh di pertikahan mah supaya rapih bae entek baheula mah loba anu gregeteun ka kula teh kunaon sih cenah ari saksina administrasi mah tah kajeun sia tah ge tapi pengesahan mah ieu loba anu ekstrim ka kula barang kamari dibahas di bab nikah tah kanyahoan teu meunang pasek saksina mah tukang main bola pakai saksi blon
itu salametkeun anak urang ya sing ada ji di akhiratan urang ngeunaheun jasa bapak urang emak urang pemajikan anak incu aju ka sorga kabehan beuh kan indah jasa urang kumpul di sorga mana anak itu mana icu itu aya anak nu hiji ka mana nyana mah ngagejebur bah emang kunaon pan nyana jadi PNS bah jangan ngagejebur tepat urang sedih lah kos gitu sedih je Masya Allah ulah datang ka ngagejebur supaya sakalamet kabehan nah iya di negara aya kelompok pemberontak hartina pemberontaknya nanti nuturkan karena aturan-aturan pemerintah numantak teu nuturkan sebab pemerintah henteu make aturan agama teu make syariat nyana leuwih ekstrim terhadap syariat terhadap Al-Qur'anul Karim yeunlah aturan leuwih hebat kekuatanna lah aya di nyana nah kuari wa ma aslafahu bagin ala adilin naon bae nu dirusak ku pemberontak baik awak maupun harta dirusak ku nyana ta ieu kabeneran ieu mah kieu harta atawa jiwa nu dirusak ku pemberontak tersebut tetapi nyana sabenerna mah teu bagus ieu ngarusak anu adil atawa sabalikna nu adil ngarusak anu teu adil cuman ieu mah hanya perorangan sebab nyana henteu gerak sabenerna mah henteu nyieun makar terhadap pemerintah hanya kelompok-kelompok kecil perorangan anak antara kelompok pemerintah jeung kelompok bagin bugot tetapi ieu mah unsur kecil dirusak ku nyana nah ieu tetep kena sanksi ilam yakun fi qitalin lamun lain terjadi di peperangan tetap domina ieu mah katempuhan kelompok bugot kelompokna peroranganana aprodna pardunna nyana ribut jeung kelompok pemerintah kemudian ngarusak jiwa misalnya harta misalnya tetap kena sanksi atau kelompok pemerintah tapi lain atas sama pemerintahna personil peroranganana masyarakatna ribut jeung bugot kelompok bugot kemudian ngarusak kelompok pemerintah ngarusak ke kelompok bugot tapi personilnya peroranganana sampaikan ke jiwa rusak atau harta rusak tetap domina katempuhan sidangkeun kelompok tersebut maka orang personil tersebut maka sesuai jeung aturanana kenakeun sanksi wa illa lam yakun bi qitalin lamun lain nabi isbat berarti lamun terjadina peperangan fala teu kudu kena sanksi lamun terjadi di jero peperangan mah andai kata kelompok bugot kemudian menyerang nyeunlah peperangannya aya tuntutannya nu mantak perang teh lantaran iya pemerintah teu ngalaksanakeun undang-undang misalnya teu ngalaksanakeun undang-undang Jumat teu ngalaksanakeun undang-undang berjamaah eta kan nu dipermasalahkeun teu ngalaksanakeun aturan-aturan zina kok ieu masyarakat zina henteu dikenakeun sanksi sih maka diseranglah ku kelompok bugot ieu teh nyerang maksudna ka pemerintah supaya pemerintah merubah aturanana nu tadina teu make aturan Al-Qur'an supaya make terjadilah peperangan ribut aya nu terbunuh masalah terjadi baheula perang Jamal terjadi baheula perang Siffin kelompok muslim jeung muslim ijtihad masalah tuh kos kitu wa fi qaulin yadbagul bagi cekaul mah tetap katempuhan bae kelompok pemberontak walaupun kelompok pemberontak teh anu adil
pemerintahan untuk menegakkan keadilan tetep sebab menurut cekawal doib mahnya ngarusak tatanan negara anu di negara eta teh kudu aya kitu naon ngaranna kudu aya ketentraman ulah bergejolak kan teu lamun bergejolak negara orang kamari ieu kan teu puguh bergejolak mulailah lantaran geus siap kadeuleu bakal gerak anu besar-besaran. Nah, kesieunnan kumaha ieu di lobi lah mulai di DPR jeung di MPR teh. Ayalah celah-celah ku ari kakara hasil lobina sekitar 5% mah geus ayalah untuk membangun bangsa jeung negara Indonesia sangkan ulah carut marut kakarak mulai sekian persen untuk mengarah encan deal 100% kakarak mengarah kita satukan visi dan misi ulah sampaikan ka ieu carut marut keur digodog kuari deka mana arahna ieu negara naon ieu nu bakal dilaksanakeun kuari can aya pelaksanaanna di negara tunggu 1 bulan kuari keur di lobi heula kakarak mulai aya lah celah-celah untuk menyatukan visi dan misi. Sebab naon? Sebab ditinggali di berbagai provinsi, ieu geus lain lalagaan, bakal gerak gede-gedean. Nu dikhawatirkeun, ieu lamun pemerintah tetap kieu bae, sementara masyarakat atas nama masyarakat gerak, ieu nu dikhawatirkeun teh korban jiwa. Nu teu puguh teu karu mahasiswa jadi parae, teu puguh teu karu masyarakat jadi pae, buruh bakal naon bakal berontaknya sama buruh lantaran per detik ieu can diurusan buruh teh nya nama mun titah perang siap jasa geus kajen pae geus sebab nya nama kuari geus rasakeun pae enggak siap. Nah lobi mulai aya sekian persen kakarak mulai aya doang ieu naon ieu perlu ketentraman di sebuah negara. Coba kita bahas. Aya ikut campur tangan luar coba. Aya coba tangan-tangan luar anu bakal menghisap tentang Indonesia. Ketika aya ieu kumaha ieu apakah nu baheula keneh apakah nu anyar. Nah ieu kumaha coba mengantisipasina kuari keur dibahas. Soal dalam negeri mah gampang tetapi ieu campur tangan luar anu luar biasa. Urang nu boga batur nu menikmati ieu nu keur dibahas. Ari kitu mah di urang-urang kene atuh babari tah mah ieu aya apem sabaraha ieu aya apem ieu sakieu ieu sakaranjang jelema aya sabaraha ieu jelema aya kabagian teu mun dibabagi hiji henteu urang babagi 4 yuk hiji apem belah 4 tah ieu masyarakat nalegeun di masyarakat ieu sudah macam-macam penting urang bae geus rarapih geus atuh bisa gitu kan di Indonesia mah lain seuri sia kunaon sih arana ieu mah kos gitu di negara orang mah kos gitu geus kos gitu tapi ketika aya tangan luar ikut campur di urang iya kan belu lah bahasa Inggris belu tah belu kan urang eta urang nu boga nyana nu nyokot urang hampasna kan seneb kana aja jantung ieu lah nu keur dibahas asana mun ieu henteu rapi ngabahasna bisa terjadi lamun ieu rapih karang namun ieu terapi geus cilaka ieu mah kos gitulah di urang teh aya hasil bumi luar biasa geus puguh besi geus puguh logam geus puguh kitu minyak uyah dan lain sebagainya emas nah tetapi nu menikmati batur boro-boro di sebuah negara ieu urang boga imah bae ge kemudian orang cicing baik motor orang dibawa ku batur aya anu stres jelema motor dibawa ku batur ieu mah kan negara emas dikelola di kapal geus jadilah emas dibawa ke Amerika urang nempo bae kieu saha nu teu urang jajantung ieu mun urang nyaritakeun negara secara nasional nah kuari aya kelompok nyieun kekuatan kemudian nyana nyerang ke pemerintah terjadilah adu kekuatan tentu bae beureun ieu aya abrian ieu aya abri ieu aya polisian ieu aya polisi angkatan laut angkatan darat angkatan udara aya ribut ayalah terjadi pembunuhan
na ieu mah teu dikenakeun sanksi sebab nu ieu endek ngabangun syariat, nu ieu mempertahankeun kesatuan bangsa jeung negara tapi di atas syariat. Kakarak eta mah ijtihad kan asupna geus masalah. Tapi lamun terjadi di negara urang, kumaha cenah kieu mun terjadi di negara urang? Wallahu a'lam bissawab. Ente cenah mah yang jelas bae wallahu a'lam bissawab. Ente cenah kieu cuma sia mah teu ngadenge. Wallahu a'lam atuh negara urang mah tadi geus dibahas kos kieu. Ngan untung bae aya nu daekeun jadi pamarentah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Eueuh pamarentah saha anu mangnyeunkeun KTP, saha anu mangnyeunkeun SIM, saha anu nguruskeun SPPT. Nah iki geus alhamdulillah jang penataan sakadar hirup salila hirup di dunia. Urang aya nu daekeun eta ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Cenah lain daekeun puguh paronjang-ronjang kiai. Sabodo tah urusannya na ieu. Ja santri mah bari mun ditah jadikeun bupati moal daek santri. Moal daekeun Ki Pudoli misalnya ditah jadi bupati moal daekeun sebab naon teu boga ijazah. Saya nunduk ngajadikeun ongkoh deh. Wal mutawil bila syaukatin yadmanu anu nyieun rancangan-rancangan untuk merubah tatanan negara poin anu teu dilaksanakeun ku negara tetapi nyana teu boga kakuatan. Jadi ieu mah mun ceuk bahasa sompral nama gede kahayang teu boga kakuatan. Mun ceuk bahasa sompralna deui mah ieu teh kitu ambek nyedek. Naon tah kadituna? Tenaga kurang. Ieu kos aki-aki. Aki-aki geus bubuka, geus kabeh. Nyana geus geus perasaannya aya di surga Firdaus. Biasanya teh ternyata cak pamajikan ka ulahan teman-teman atuh emang konon eta teh hudang ka. Atuh nyana ge sadar ieu sial jasa cak kena kieu untung nama di kamar ngarokok bae. Teh eta ngaranna ambek nyedak. Aduh, masyaallah. Iya, geus tanagaan. Eta kan kos kitu tah boro-boro merangan pamarentah. Ieu nyana hayang ka pamajikan ge kos kitu tah. Tungtung namanya ngahaneng bae di luhur kasur, ditoelan bae ku nyana kieu. Cek pamajikan naonan, Kak? Aing lah cek nyana jatah naga eueuh, dongkrak antik teh hudang. Atuh yang diteh atuh ai cek nyana teh atuh kitu ge, ya kami ngan getek doang cek nyana. Lah jadi tutup geus beres. Tah eta tak aki-aki teh kos kitu. Nah ieu ge cacak-cacak eta aki-aki hanya perorangan eta mah. Komo ieu atuh deuk merubah tatanan negara teu boga kakuatan. Maka wal mutawil bila syaukatin jelema anu neuk nawil aturan-aturan syariat merubah tanpa aya kekuatan kemudian terjadilah makar aya nu dirusak yad manu atunyana katempuhan wa aksu kabagin sabaliknya ge sarua kos bagin bae ti pihak pemerintah langsung nyerang tetep ieu ge sarua aya sanksi sebab naon teu boga kakuatan masalah. Boga kekuatan makan lain kudu dipaehan tangkep cicingkeun geus okos perang aki-aki atau nu bengek ulah ditembak ke pae sorangan teh mah kos kitu mah perang dudu kaluhurkeun we senjatana dudu nya di dieu dudu adu ye kunaon adu-aduan aing mah nembak ke kaluhur kitu ge asa kahulu bae cek nya dudu teu kebal golepak bae sorangan.
balap lompat orang jeung aki-aki atuh teu kudu di naon kudu dibandingkan ku nyaan. Atuh ayo bae deg 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 ayo ke ayo ke deg deg ke datang kan itu pae sorangan. Tak kuari model di Indonesia ya. Mahasiswa anu terjadi baheula di Trisakti. Dot, tembak, sanksi. Sebab naon? Hanya sebuah mahasiswa. Kekuatan teu boga naon teu boga. Hanya punya keinginan nyana anu tulus. Anu nyana geus dididik di universitas tentang politik, tentang ekonomi. Hayang merealisasikeun. Nyana kan anak muda. Kemudian ku pemerintah teu dihargai, malah ditembak, kena sanksi. Di dunia nyana kuari diantap lantaran asanu aing ieu nagara. Can selesai. Di akhirat bakal diselesaikan. Di akhirat bakal diselesaikan. Emang kumaha? Nu teu boga kakuatan, ulah make senjata, tangkap nyana cicingkeun, antepkeun. Engke ge nyana ngahanju-hanju. Nyaon teh sia ngahanju? Eta bahasa Jerman ngahanju tah.